Tina jenis dongeng sasakala nyata sasakala teh nyaritakeun ngeunaan hiji patempatan
aya karang ini ayanya. Nah, terus muka 2 aya dongeng naon didinya? Sakadang kuya. Kuya jeung sakadang monyet ngalang nangka. Nangka. Tilu Nyi Roro Kidul. Boleh. Mana? Oke, tuh kali ya.
Mata can wangsul, ayo orang ngadoa sareng-sarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse, hatur salam. Assalamualaikum